Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para wargi kaum dangu baraya Sunda di mana wayana manga urang lajengkeun ieu dongeng dina carios tepungna tilu jawara bagian anu kadua. Hadirin kaum dangu, mangga anu nembe gabung di channel ieu ulah hilap dukunganana ku cara like, komen, subscribe sareng dinyalakeun tombol loncengna. Atur nuhun, mangga wilujeng ngadangukeun. Palawargi kaum dangu baraya Sunda di mana wae ayana mangga urang lajengkeun tepungna tilu jawara di bagian anu kadua. Di kampung Hunyur anu dilingkung ku gunung jeung leuweung di wewengkon perkebunan karet purnama keur moncorot nyaangan sakabeh alam jagat. Dina peuting eta Ibrahim keur latihan elmu kanuragan ditukangeun imahna, awakna nu bang-bang lamokot ku kesang. Rengse latihan geek manehna diuk dina bangku panjang tina awi. Panonna neuteub antep purnama anu keur moncorot. Breh lalakon hirupna 20 tahun katukang nembongan. Harita waktu Ibrahim jeung dulur-dulurna masih keneh laleutik. Nyatana Hasan jeung Jaka. Indung bapana diroga halaku begal. Bapana Ibrahim kasebut jalma jugut tur menak. Raden Wijaya namina. Kawasa perkebunan teh tapi teu disangka-sangka dina hiji peuting imahna Raden Wijaya kadatangan begal. Sakabeh raja kayana diringkid ti mimiti duit emas-emasan ujung sajabana ludes sadayana dicana ku begal. Dalah lain ngan ukur raja kaya na wungkul, tapi Raden Wijaya jeung pamajikanana oge tewas. Ari Ibrahim, Hasan jeung Jaka harita dipikeun ka leuweung bari jeung papisah. Sabulan tisaprak Ibrahim dipikeun ka leuweung, manehna aprak-aprakan mapai leuweung jeung gunung. Tapi keresaning anu kawasa waktu manehna keur ngabangingik ceurik alatan lapar kurunyong aya aki-aki anu geus pinuh ku huis. Budak anu keur ngabangingik teh gancang dirawu. Astagfirullahaladzim. Ibrahim ngusap beungeutna, ya Allah, naha pun adi Hasan sinareng Jaka masih aya di kieuna ayeuna nya. Jeung Ibrahim cengkat, mugi Gusti Anjeun enggal nepangkeun deui abdi sareng pun adi. Kitu gerentesna Ibrahim. Palawargi kaum dangu baraya Sunda di mana we ayana. Peuting di hiji lembur aya 5 urang jawara. Marake pangsi hideung nyaroren bedog. Muru ka hiji imah anu sigrong eta jawara anu 5 teh anak buahna Badar. Sanggeus nepi ka imah anu dituju eta komplotan rampok anu dipingpin ku Jarot langsung ngadobrak panto imah anu pantona
tina jati teh sakali gadobrak oge amurasut sup sakabeh hanana arasup bari ngalagar bedog. Palawargi kaum dangu tekung silila Jarot anu mingpin eta rampok geus kaluar deui bari manggul wanoja anu jejeritan bari teterejelan. Tapi Jarot jongjon kaluar ti imah ninggalkeun batur-baturna. Halimah namina eta wanoja. Anu diiwak ku Jarot teh budakna Pa Arya, jalma anu paling jegut di eta kampung. Halimah teu eureun terus jejeritan menta tulung. Ari anak buahna harita geus kalaluar bari maranggul gembolan raja kaya anu meunang ngarampok. Salah saurang anak buahna ngagusur juragan Arya anu dituturkeun ku pamajikanana bari jejeritan. Waktu Jarot rek kaluar ti buruan imahna Pa Arya, ujug-ujug aya hiji satria make tergos hideung ngahadang Jarot. Jarot anu keur manggul Halimah ngagebeg ningali aya anu ngabedegah hareupeun manehna. Sajongjonan mah manehna kawas anu kasima. Lesotkeun eta awewe, cenah cek eta satria bari tegeug. Jarot nyakakak bangun anu nikmat. Wawanianan silai ngahalangan dewek, cenah bari ngalagar bedogna. Tuluy bedog teh diulinkeun. Nyingkir bisi modar, lesotkeun. Tembal eta satria bari maju salengkah. Kurang ajar, hayang modar sia teh. Ngomongna kitu teh bari sebrut narajang nyebetkeun bedogna. Waktu bedog ngalebat ka hareupeun si tergos hideung ngan sakot cepat leungeunna newak pigeulang lawan. Pereupna anu katuhu kawas busur ngeplesat ngahancat cukang irung burial. Irung Jarot kaluar getih lalambaran. Jarot sasolontodan bari ngalesotkeun wanoja dina tak-takna bari nutupan irungna anu asa remek. Palawargi kaum dangu baraya Sunda di mana wae ayana. Jarot mencrong ka musuh bari huntuna kekerot nahan amarah. Teu lila sebrut manehna narajang deui bari ngabubat babet bedogna hayang nyasak musuh. Tapi orok aya eta satria lain lawan anu enteng. Sajorelat dampal suku satria ngababuk dada Jarot. Jarot ngoyongkong bari mundur ka tukang, dadana asa remek, asa eungap jeung nyeri. Atuh manehna ngedeprek, tapi teu lila koneang hudang deui. Najan bari dadalig degan, blesat narajang. Tapi dampal suku si tergos hideung manis sakot sepat ngababuk careham. Jarot nyolontod ka hareup disampakeun peureub Jarot anu pamingpin rampog teu walakaya. Nangkuban irung jeung carehamna kaluar getih. Ningali pingpinana Namru, anak buahna pating balecir bari teu mawa naon-naon. Si satria nyampeurkeun Halimah. Kumaha, Neng? Teu naon-naon? Halimah neuteup satria bari satengah ngagusur sangka nulungan bapana. Palawargi kaum dangu baraya Sunda di mana wae ayana. Harita bapana jeung indungna keur ngayok-yok gancang di si satria mawa Pa Arya jeung pamajikanana ka jero imah nuturkeun
dituturkeun ku Halimah. Waktu indung bapana geus araya di jero imah ngan sablesat si Tergosideng kaluar ti jero imah sanggeus para begal eueuh kakara tetangga daratang milu malenerkeun panto anu rucad. Palawargi kaum dangu baraya Sunda di manehna cak dugi ka dieu dina bagian anu kadua ngahaturkeun nuhun ka palawargi anu parantos manteng satia di channel. Mudah-mudahan sing aya mangpaatna kanggo urang sadayana dicanak anu saena tinggalkeun anu awona kalayan mudah-mudahan urang sadayana dipasihan kasehatan ku Allah Subhanahu wa taala kalayan dimudahkeun dina sagala urusan urang sadaya, amin. Cak dugi ka dieu wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mangga permios.